Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikan tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Suara teh nyangkolong teh kana waktas yuk urang dilajengkeun wae. Rung. Para mitra kaum dangu sadayana. Barang harita Prabu Sapujagat keur ngobrol jeung Kipati jeung Senopati oge para abdi dalam negara anu lainna tugung sirila kedepruk harita katingali aya jalma duaan para ponggawa nu asup ka dinya sakabeh harita ningali ka eta ponggawa ponggawa harita nyeri ngobrol bari nyemah. Ampun Gusti, kaula nyanggakeun semah pangabaktos. Terima aya naon Gusti, di luar teh aya jalmi anu namina Kamileung sumuhun neme parantos uji coba tarung tapi tetela eta nami Kamileung teh bener-bener hebat gagah tur sakti nu saterasna eta jalmi nu namina Kamileung teh hoyong pepenak sareng salira Gusti. Ayeuna anjeunna maksa nuju ka dieu tur diiring ku para prajurit Gusti. Waduh. Kakang Pati. Yai Senopati. Kaula nuhun. Coba tingali atuh ka hareup. Kakang Pati, tetep aya di dieu. Hei sakabeh. Warga Nagara Petukwaruh. Para abdi dalam negara kabeh ayeuna urang cing caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikan sabab anu cikeneh diomongkeun ku urang ayeuna kabuktian datang ka ieu pitempatan urang ditanya kalayan hade ulah diasalan ulah diciwit sabab jalma nu kitu lamun diciwit malik nyiwit lamun ditoel malik noel. Hayo intina urang ayeuna kudu siap-siap urang nyambut kedatangan manehana anu ngaran si Kamileung bisinya eta si Kamileung teh mangrupakeun hiji jawara anu geus lila teu moyan di kajawaraan we. Sumuhun Gusti, kaula jadi bingung tur jadi heran tadi enjing-enjing kurang dicarioskeun ayeuna ujug-ujug aya melentung di payuneun urang. Jiga-jigana cariosan urang teh jiga anu aya tur nabrak kana jiwa manehanana anu ngagalisir hayang dugi ka ieu pitempatan bisa jadi Kakang Pati. Waduh, itu geuning bawan Kakang Pati mohon. Waduh, tangtungan mah teu sabaraha buuk panjang make totopong cungar cengir. Waduh, ieu mah bener-bener si Kamileung jiga nama ieu. Saurna Gusti karanpan parantos tepang sareng nu namina si Kamileung. Ulah papagi secara bener mancan. Sabab dina waktu harita si Kamileung memang pernah datang ka salah sahiji tempat ngan kula memang teu ka nyampak ka manehna. Para ponggawa harita langsung maju. Ampun Gusti, ieu pangersa anu namina si Kamileung parantos aya di dieu. Anjeun ngaran Kamileung. Tiba heula ti orok nepi ka ayeuna ge uing teh ngaran teh si Kamileung. Lain si Mul, lain si Sadil, lain si Wardu, lain teh komo deui jeung si Entik mah. Lain. Cantik. Tukang tukang lauk. Eta lauk anu eta lauk hias lega. Oh, entik ngaranna teh. Nya entik. Kot diawet-awet ngaran teh. Mangga calik. Oh, di mana itu di dieu kitu? Aduh, aing mah jadi herang teuing ieu kursi teh ya. Sumuhun. Di dinya we calik. Salira ayeuna jadi tamu di negara. Para ponggawa siapkeun para dayang pikeun ngajamu ieu jalmi nu namina Raden Kamileung. Teu kudu dijuman di jamu. Aya mah geus ngaliwat nu pugu mah tereh. Sok geura
Teu sawios. Ke. Asa-asa. Asa-asa naon ieu teh? Nah anjeun teh nu ngaran Raja Sapu Jagat. Imbalan. Kaula anu boga ngaran Sapu Jagat. Aya hubungan naon namun jeung Sapu Inyuk ieu teh? Sapu Inyuk eta tidak tanggal kawul. Sedangkan Sapu Jagat tina eurih lantaran aya dihanap. Oh. Jadi kitunya. Waduh. Bener-bener ieu kakak ieu ge aing geus nyaho ieu. Ieu jawara nu kacida. Tong dianggap ku lehongna, tong dianggap ku baongna jeung sigar culangun kawas kieu. Ieu jalma geus jelas ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Hapunten. Salira dongkap ka ieu nagara teh aya pikeun saeunaon? Uing mah jalan-jalan nepi ka ieu nagara. Wah. Bukan boga maksud naon? Kajaba. Kajaba naon di teh? Kajaba jalma nu dianjanganna haram jadah jeung bangkawarah. Hartina uing atoh mun kitu mah. Oh, gitu. Benar. Ieu teh nagarana teh ngaran Petuk Weruh. Sumuhun. Ieu nagara Petuk Weruh. Ulah nu jadi rajana Prabu Sapu Jagat. Ieu Paman Patih anu kasebutkeun gagah teh. Oge tah ieu nu dipengkereun salira teh Yai Senopati. Oh. Sabenarna uing teh benar-benar tengah aja datang ka ieu tempatan teh. Nuhun. Uing teh kelempang ari pek teh ningali aya bangunanna sakitu endahna teh kajauhan disampeurkeun ku uing teh tetela geuningan kota. Sumuhun. Ari di dieu teh ngabogaan bawahan kadipaten teh sabaraha kadipaten? Di dieu teh kasebatkeun nagara raksasa Petuk Weruh teh ngagaduhan 8 kadipaten di pelosok nagari Petuk Weruh. 8 kadipaten lumayan lega euy. Ya kitu. Tapi aman di dieu teh. Sae masalah aman jeung teu aman mah kumaha pengelolaan ulah salaku raja. Kula memang nagara diatur supaya memang aya dina keamanan. Rakyat kula ulah nepikakeun aya nu cecel, aya nu bocel, aya nu gering oge kudu buru-buru diobaran. Para tabib geus disiapkeun. Para dukun anu makbul kabeh geus disiapkeun. Pikeun naon teh? Pikeun ngubaran. Eta diobaran ku dukun teh cager. Eueuh nu teu cager. Dukun makbul kabeh. Oh, kitu. Kek. Uing teh boga tanyakeun di dieu teh ya. Tanyakeun naon? Mangga. Ari di dieu teh kepercayaanana naon ieu teh? Hampura uing nanyakeun. Sumangga tina naon. Tina naon? Hak anjeun pikeun naroskeun. Ulah di dieu sesembahan teh nyaetana ka gunung. Ka gunung? Nya, ka gunung. Nah, bisa ka gunung. Sababkeun eta gunung teh anu mere kahirupan ka kula. Mere cai. Mere itu, mere ieu teh ti gunung. Kula dahar ti gunung, itu jeung ieu ti gunung. Oh, kitu. Hartina gunung teh nu nyiptakeun anjeun. Lain. Anu nyiptakeun anjeun teh satu. Nyai nu bapa kula nu geus nyitak. Oh, kakara apa uing?
Pirahaku kakara hafal. Apanan kisanak teh mangrupakeun hiji jawara nu gagatur sakti. Saha teh? Nya salira. Batur mah ka uing nyebutkeun teh jalma gagah sedengkeun uing sorangan teu rumasa gagah euy. Sabab kagagahan uing jeung kasaktian uing teh lain uing. Uing teh hirup diusikeun, dihirupkeun teh ku pangeran. Saha teh pangeran teh? Ari pangeran teh jalma nu ngahirupkeun, nu ngausikeun urang, nu nyiptakeun urang alam dunya jeung sajabana, jeung sapangeusina kabeh pokona mah manehna teh nu nyiptakeun. Moal anu lain da. Asup gunung sok disemah di dinya. Menang ajaran ti mana teh? Eta teh ajaran turun timurun. Kabeh di dieu nyembah nu kitu. Henteu. Sabab kula mereka bebasan ka saban jalma. Mereka bebasan kumaha ieu teh? Bebas. Rahayat kula rek nyembah ka mana wae. Asal hiji. Tujuanana pikeun nagara kamakmuran nagara. Oh. Bebas nyembah teh. Lamun misalkeun kumaha aya nu katarik kana agama uing bakal bebas oge. Kula bakal mereka bebasan. Samalah kula sorangan oge katarik. Katarik kunaon? Katarik hayang nyaho agama Islam teh naon. Kawas kumaha eusi-eusina agama Islam. Oh, gitu. Tapi nyaho da sagala ge kudu make bensin meureun uing teh teu dibere nginum, teu dibere cai, teu dibere cau ieu teh. Ari kira-kira di dieu ieu mah lamun 1 kilo cacing sabaraha? Cacing naon ieu teh? Ai. Apa kono mah cacing we? Ibati. Kaulah nun Gusti. Cacing di desa sabaraha kilo? Waduh. Di dieu mah aya geteri, teh nu paranjang teh geuning. Lihat. Cabe? Mahal. Oh, mahal saruannya cabe ge. Mahal. Anu murah naon? Senal capit. Nah, jadi kana senal capit ya teh. Keur mah murah. Simpen dina suku. Beuki we murah. Tapi kajen kitu ge tas senal capit teh berharga meureunannya. Nah, mah jeung berharga. Nyaho, oh. Keur di agama uing mah senal capit teh kacira pisan berhargana. Langka. Arek ka masjid make senal anu alus hargana nu mahal. Nu pangalusna paling banter ge senal capit nu hargana teh sabaraha. Oh, gitu. Oh, ta eta. Tapi lain ditinggali dina senal capit, ditinggali kana kabersihanana. Bisi cekerna nincak teh hayam. Gitu. Diwasuh jeung senal capitna we. Sakalian gitu. Oh, Lain oh. Memang gitu kayanana. ke punten. Kula teh aya taroskeun ka salira ieu teh. Nah, sok ek nanyakeun naon ieu teh? Kula teh ngarasa keneh panasaran jeung cangcaya. Nah, leres salira teh memang si kamileung. Ek dipercaya sok teu dipercaya gitu naon? Ngan anu jelas uing teh ngaran si kamileung. Asli, lur, si kamileung uing teh. Nah, si kamileung anu memang kantos tarung teh jeung Ki Pancar Batik. Ki Pancar Batik ayeuna geus eueuh di kieuna. Mohon. Kulantaran tarungna sareng si kamileung. Ada uing mah tarung oge teu maean Ki Pancar Batik. Ngan pedah we Ki Pancar Batik mah yangeun paeh. Sabab lamun teu tarung jeung uing mah da anger bakal paeh da geus kolot manehna teh. Oh, Lain oh memang nya. Setiap jalma nu hirup kabeh oge bakal paeh. Moal megar kos oray. Sakabeh jalma nu nyawaan bakal ngalaman anu ngaranna Pak. paeh. Yang geus paeh mah nya geus we. Henteu kitu. Ya. Urang hirup teh pikeun naon?
pikeun paeh, Bener. Ari pae pikeun naon? pikeun hirup. Ceuk saha teh? Aya nu ngaemong kamari di tukang kiridit. Ditanya, "Mang, ari paeh keur naon? Keur hirup?" cenah kitu. Ah, bener. Paeh hirup pikeun paeh. Nu hartina urang dikubur. Pikeun cicing kana lawang. Lawang naon ieu teh? Lawang. Asup yang kalanggengan. Didinya orang bakal ditanya. Geus sesuai jeung jawabanana digedor huluna tah. Sanggeus urang ditanya kan urang teh dihirupkeun deui engke teh. Gitu. Di mana? Di alam kalanggengan di Padang Masar. Di omal air urang teh haredup kabeh penting pacang hul urang teh. Terus geus kitu teh tah. Urang teh bakal dijajarkeun, ditanya. Pikeun mempertanggungjawabkeun urang teh, pikeun mempertanggungjawabkeun amal jeung perbuatan urang salila urang di alam dunya. Cik maneh nabung teh geus pinuh encan ruasna. Cik maneh teh nabung saumur-umur geus pinuh efek teh heueuh. Di alam dunya teh lain ibadah ka Allah. Hantem binyen kagorengan. Oh, Lain memang kitu kanyataanna manusia mah. Tong boro-boroin batur da wing geus sarua kawas kitu sabenerna mah. Tapi bedana jalma anu polos nu teu ngartina naon jeung jalma anu geus pernah diajar kana masalah ilmu agama. 10 goblok oge pasti bakal inget balik-balikna kana agama deui, balikna kana ajaran nu mimiti deui biasana kawas kitu. Tapi lamun teu balik kana biasana dia geus we. Cilaka di dunya, cilaka di akhirat. cenah mah nya aya neraka jeung surga cenah urang Islam. Lain ku urang Islam hungku kabeh oge nyahoan aya neraka jeung surga. Ngan beda-bedana lamun ajaran agama Islam mah anu dianut ku kula. Bisa geuning apal. Nya ti kiai atuh. Da mah mungkin uing apal sorangan, pasti uing boga guruna nu ngajarkeun anak kawas kieu kitu. Oh, meunang teh guru sorangan. Menang, ngan kena bakal kapihung lolobana mah. Asal sosok aing padahal salah. Jadi tetep segala rupa kayak kudu aya Guru. Gitu. Lain teu meunang. Wae jajar sorangan ge ngan tetep kudu aya pangbimbingna nanyakeun nah ieu teh kieu, nah ieu teh kitu. Lamun ngalalabas terus we sorangan. Tungtung nama kiripik oge disangka seng. Nah, Kapan poek? oh, Mantak sagara ge kudu aya jadi guru, kudu aya guruna, kudu aya nu matahanana kitu. Ameh teu leupas kendali. waduh, keren lepas kendali. Gitu. Para mitra kaum dangu sadaya. Sakabeh anu aya di istana harita cempling dir ibarat gaang anu katincak. Si Kamileung anu terus-terusan dir ibarat anu keur dakwah we. Cara-cara si Kamileung dina nyebarkeun agama Islam dina waktu zaman-zaman wah teuing zaman sabaraha. Si Kamileung anu memang cara-cara dina nyebarkeun agama Islam teh tetela bijaksana nakeranan. Harita pok raja sabu jagat ngomong deui bari neuteub seukeut ka si Kamileung. Waduh, jantan leres sagala rupi oge kedah aya guruna. Kudu aya guruna. Punten Raden Kamileung. Sok. Naon? Lamun asup ka agama Islam, nah aya syarat-syarat anu tangtu. Tangtu aya. Naon wae ta syaratna teh? Pamikrah dipeser sabaraha meserna. Teu kudu dibeli. Syaratna teh niat. Niat asup. Niat asup kana agama Islam. Bener. Geus boga paniatan asup kana agama Islam anu buleud. Nu kahiji maneh kudu dipencit. Dipeunjit? Nya, Aduh. Nah, bet kitu. maksudna dipencit teh lain beung maneh nu panjang.
Tapi gagang bakatul maneh anu panjang tur begang. Ke. Naon ieu teh? Eta. Ieu aya kumaha tuh pami dibencit ieu mah? Aya carana tong hariwang jeung salempang buktina uing agama Islam geuning bisa. Uing ge boga anak sarua. Artina bisa. Sararea oge nu asup agama Islam bisa. Tong kudu hariwang. Sob aya carana nu khusus. Oh, gitu. Nya, Lamun geus dipencit, lamun geus dipencit teh nyaeta macakeun 2 kalimat syahadat. Gitu. Jeung kadituna weh. Kumaha? Nah, anjeun katarik raja. Ke. Eta agama Islam teh kanggo kana naon atuh saresna? Agama Islam teh yang kana kebenaran. Agama Islam teh bersih, suci, henteu kotor, tir ibarat kapas anu memang bener-bener bodas terus suci. Geuning seueur cenah bejana agama Islam sok ngaco. Apanan? Di alam dunia teh aya setan. Aya setan? Nya. Setan mah embungeun ningali jalma komo dibasup ka agama Islam. Setan mah embungeun ningali urang Islam teh anu bener, anu lurus, anu lempeng, tukang ibadah itu jeung ieuna tukang mere maweh ka sadaya embungeun teh. Terusna? Si setan teh ngagoda ka urang. Oh. Aya tangkal buahna teh arasak. Pokona mangeunahna keranan komo maneh keur haus mah geus pasti jeung setan. Terus kumaha? Jalma anu kuat iman manehna moal kagoda rek ku tatangkalan batur anu baruahanana hararade. Arek ku harta batur anu hamararewah, emas batur anu raraweuy. Moal jalma anu iman mah. Moal hayang maling, moal hayang maok, moal hayang dek. Cenah teh ngaranna teh iri dengki jahil kaniaya. Yang nu iman mah? Yang nu iman mah. Anu teu iman? Lamun anu teu iman dipaok teh. Sakalian jeung pamajikanna ge dipaok deui. Jeung daek di pamajikanna teh. Da teu iman. Udah teu iman. Gitu. Oh, anu matak sagala rupa ge kudu aya elmuna. Sare aya elmuna, dahar aya elmuna. Itu ieu teh aya elmuna. Jeung dina Islam aya sunah-sunah rasulna. kumaha teh sunah rasul teh cik. Kieu. Lamun maneh arek tacai sunah rasulna, lamun arek maneh ngompol kudu naon? Kudu nagog. Tapi lain nagogna kawas awewe lain. Suku anu belah kencana naik ka luhur dijogokeun, anu hijina rada didatarkeun ka handap. Aduh, da kudu dipraktekeun atuh da. Nu saterusna lamun geus kahampangan disindrek 3 kali teh sunah rasulna. Jampena. Ya. Gitu. Terus naon deui? Dahar, lamun ngacu kana sunah rasul mah bari cingugur teh geuningan. Sukuna nu belah katuhu ka luhur ngajogog nu sabeulah sila. Jeung daharna ge kudu dicomot ku ramo. Ku curug, ramo hiji, curug hiji, tamah jempol hiji. Jadi kutiluan dahar teh. Kutiluan kumaha ieu teh? Heeh, ku ramo ku curug dicomot gitulah intina mah. Kutilu fungsi. Curug, ramo, naon atuh ngaran teh? Jajari manis kitu meureunna pokona kutilu we dicomot tah. Itu. Eta teh sunah rasul. Kaasupna sunah rasul. Dahar teh. Atuh moal seueuh mun kitu mah dahar teh. Ai geus kumaha tuh da. Da memang kitu sunah rasul mah. Matak oge cenah esok lamun leumpang teh. Ulah sakahayang.
Naon itu jadi kieu ye? Memang gitu ajaran anak puyeng sebenarnya mah. Boro-boro maneh nu ngadengekeun bet dewek oge sarua puyeng kudu nanyakeun deui makan komen. Tang bejaan ke nu komen bisi uing teh salah gitu. Tapi nu bener ngabejaan anak. Kudu nu kaharti jeung ngabangun ngabejaan anak gitu. Maksudna? Kan sok ae antara nu komen geus puguh salah, tamah di sasalah, tamah di ledek, tamah di itu ieu. Ngabangun hari ngabejaan teh gitu supaya jadi motivasi. Oh, kudu nu ngarti nu ngabejaan gitu. Justru eta saling harga menghargai. Waduh. Tong seuri da memang nyai teh. Terus kumaha? Intina ieu ayeuna ieu raja. Maneh teh ngaran raja. Bener. Kula raja sabu jagat. Katarik ku agama kula. Agama Islam. Antara katarik antara henteu. Nah, Sabab teh nyaho? sabab maneh can diajar. Tapi engke lamun maneh geus asup ka agama Islam karasa ngeunahna, karasa gegeutna, karasa deudeuhna. Sabab kabeh perbuatan maneh teh aya balitunganana, nu goreng dibalitungkeun, anu alus dibalitungkeun. Gitu. Oh, gitu. Wah rugi. Justru agama Islam teh ngababarikeun ka jalma-jalma ibadah babari. Sok maneh salat. Salat. Naon ieu salat teh? Ari salat teh nyembah ka Allah. Lain nyembah kana gunung lain. Sabab gunung mah menang Allah. Jadi urang mah nyembah teh kanu nyieun sagala rupana. Manya ayeuna teh nyieun naon disembah simeut, disembah ucing aya dihareup disembah. Ya ucing, pan mah teu aneh. Gebrek ngaranna. Ka Allah nyembah mah. Maneh lamun ka gunung nyembah kumaha? Ya tangtuna make pengorbanan. Pengorbanan kumaha? Pengorbanan. Aing kitu sia salah teh teh. Tah, Teu make kitu henteu. kumaha tuh? Pengorbanan. Antok seuri atuh. Kumaha cingan? Sok maneh heula. Pengorbanan. Sarua dineug-neug kita oge. Di maneh kumaha cingan? Cik papatih kumaha tah pengorbanan teh? Pengorbanan. Alah, ngamusikanan pabaliut kana ieu. Jadi kumaha? Lamun kula aya persembahan teh tara saban poe, Saban taun atuh. saban taun. Naon anu disembah di dinya? Nanti anu dibikeun ka dinya. Rupa-rupa. Hulu muning, hulu domba, hulu sato, hulu sapi. Oh. Dibikeun Dibikeun. ka saha? Karuhun. Luar biasa mun kitu mah. Ganti ayeuna mah. Sing inget, sing sadar. Anjeun di dieu bulalak bulik panon bararadag jeung sungut talawah teh eta teh. Jeunan Allah. Raden Kamileung. Kumaha? Memang kula katariku naon anu geus diagem ku anjeun mangrupakeun agama Islam. Sagala rupa lamun can diasupan tangtu bakal jadi timbul pertanyaan kawas kumaha jeung kumaha carana. Ayeuna kula geus apal carana kawas kitu. Engke lamun geus nepi ka agama Islam geus asup kula ka agama Islam. Kira-kira saha nu bakal nanggung jawabkeun kula? Anu bakal nanggung mempertanggungjawabkeun anjeun teh nya anjeun sorangan. Moal pamajikan anjeun, moal anak anjeun, moal indung anjeun. Amal ibadah anjeun teh ditanggung ku anjeun sorangan. Nah geuning kitu. Nya. Amal ibadah mah teu bisa dibeli. Moal bisa ditukeran jeung oyek. Moal bisa ditukeran jeung cau lampung moal. Maneh tos ngagarong tukeran we jeung oyek ieu maneh geus we amal ibadah maneh hapus. Moal. Kumaha tuh lamun kuring loba dosa ayeuna? Maneh kudu tobat nasuha. Tobatan tong tobat samel. Lantaran maneh ayeuna bakat tingkusieun tobat.
moal sakali-kali deui eueuh we jelemanan nyingseunana isukanana maneh kitu kumaha maneh ngadar sambal sambal ada henteu Tak ada. sok kadang-kadang hoream ngadar sambal Oh, lamun geusna, lantaran tak ada. tapi isukan mun deui sambal Ya kadang-kadang sok nanya gede tengeun jeung sambal mah. eta soba eta jadi ari tobat teh kudu bener-bener tobat ninggalkeun anu geus pernah dijalankeun kagorengan ayeuna leumpang dina jalan kadean salawasna ulah balik deui ulah bengkok sieun mah deui itu ari tobat teh ulah arek balik deui kana jalan goreng we lamun urang geus tobat Iraha urang tobat. iraha we urang teh tobat teh iraha we rak tobat ka Allah sangke namun urang geus beres salat lamun geus itu jeung ieuna atawa sanggeus salat minta ampunan ka Allah terus ngalaksanakeun salat 2 rakaat di dinya aya geuningan surat tobat atawa aya salat tobat sakabisana we gitu henteu dipersulit naon anu bisa henteu sugan kudu surat tobat teh anu kudu ieu henteu sabisa bisa ieu bacakeun ieu bisa itu bacakeun ieu ngan kade ari macakeun ilmu pelet mah lain teh beda deui ulah Nah, oh lain jurusanana kumaha lamun uing misalkeun asup ka agama Islam ye. Hampura rada lila jeung kadenge ngobrol teh ye. teu naon Teu naon teh maneh anu lain mengadengikeun kesel meureunan. ada wes kumaha ada jalan caritana kawas kieu pan menyarek sapotong mau dianggeuskeun teh ngomong teh Punten Gusti, kula ge hayang we milu ceceluk. naon ceceluk sia teh Ya tuh ngomong gitu tah. Cek urang ditu mau urang pokek ceceluk cenah. oh Ceceluk. ari di uing mah ceceluk teh gogorowokan cecelukan gitu tong cecelukan wae sia teh gandeng gitu teh celak-celuk cecelukan Ari dahar naon atuh? sia teh kena dahar nyatu atuh uang atuh neda atuh Wah. Ari nada neda mah jang kasorangan lamun nyatu nyatu mah jang kajalma nu baragajul we sia nyatu bahasa loma tapi kasar tapi aya ginu bahasa nu make bahasa kasar tapi cek perasaan teu kasar dan memang geus kaditu biasana jalma geus pada apaleun yen daerah A daerah B daerah C teh memang kasar moal wah situ mah kasar moal tapi lamun urang Bandung khususna uing lamun ngomong kasar pasti bakal ditameh piring batur ke nyatu tampiling ke batur tapi ke daerah-daerah otonomi lain mah moal teh sabab geus kebiasaan di kampung A di kampung B pasti kasar ngomongna kalah seuri we jelema teh tawaran teh atoh itu udah kebiasaan oh lain sia titik tadi denger lagu pengorbanan ngageder daerah aku sah Kang Haji. cing sok sakali deui atuh maneh maneh tah patih Mang Patih atau Sanapati maneh lagu pengorbanan coba Ampun Gusti. Lagu naon tadi teh? pengorbanan Oh, pengorbanan mah biasana. biasana kumaha teh Mohon biasa. Pengorbanan. adah pekilir ya mangeus geus intina maneh ayeuna uing datang ka dieu teh sabenerna mah lain rek mere paksaan tapi uing teh sabenerna rek silaturahmi urang muslim arek silaturahmi ka maneh anu lain muslim Bejana cenah anjeun sok ngamuk nguak ngawi. kumaha jelema panerimaanana nah maneh galak ka uing nah maneh kasar ka uing pan henteu lamun maneh kasar ka uing tang tu uing bakal leuwih kasar ka maneh galak leuwih galak ka maneh
Sabab jalma mah kumaha panarimaan piraku teuing ai maneh lengah lembut kawas kitu terus uing kudu kasar ka maneh sesentak barangasan itu jeung ieu pan goreng eta teh sarua jeung ranginang. Nah, Hai goreng teh sarua jeung ranginang gorengan mah sarua digoreng bedana teh tina ketan namun tidak sampe eta mah ngaranna oyek. asa ieu mah jadi kacaprak deui. Akeun bae nu penting mah kahartieun we kudu nyaho mah Kudu henteu wayahna nyaho ge kudu tatanya tah kitu. Uing niat arek maksa maneh datang ka dieu teh namu ka ieu teh sabenerna uing teh niat namu kan kulantaran uing tadi dihareup teh lain tarung tapi uing teh diuji. Lamun tarung mah kudu aya nu eleh kudu aya nu meunang jeung kudu ngamusuhan da uing mah teu musuhan tadi oge jeung para ponggawa kan ponggawa hayang nguji lantaran uing teh cenah sangka si kamileung palsu nya sok we nguji mah kitu hampura cenah bisi kageunaan bisi itu jeung ieu sok wae ceuk teh bebas ceuk uing teh kitu pan ari kitu makan genah ka uing oge man bener teu. memang benar seperti kula ayeuna sabenerna kula ge geus nyaho ngaran si kamileung lain kula itu jeung ieu justru kula teh hayang nyaho lain hayang nyaho pedah ilmu na luhur lain hayang nyaho pedah itu jeung ieu ngan ngabeja anu teh ngadenge kula teh yen si kamileung teh jalma anu osok biasana naluk-nalukeun para raja naluk-nalukeun para jalma-jalma tokoh kampung anu memang kasebutna nya Islam mah nebarkeun agama Islam kitu. Memang benar uing teh ditugaskeun memang kita nyebarkeun agama Islam Usaha aya we nu nugaskeun ka uing kahiji hate uing oge memang resep kana agama Islam teh sabab geus karasa geus kapikiran uing teh loba ditulungan uing teh ku Allah dipupusti uing teh pikeun naon pikeun tetep hirup pikeun ngajarkeun jalma-jalma nu teu nyaho mere nyaho kana teu nyaho mere maweh ka jalma-jalma itu jeung ieuna ngabejaan ngajak ka jalma-jalma lamun dina salahna dibenerkeun kitu lamun dina bodona mah beureunan diajarkeun supaya rada ngarti-ngarti saeutik mah ulah butak teuing kitu. Tah uing ayeuna ka dieu jujur we uing rek nawarkeun yen uing teh boga agama anu ngaranna agama Islam boga agama uing teh nu ngaranna agama Islam ajaran gitu. Agama Islam anu dicepeng ku uing teh merupakeun agama anu suci anu bersih. Ibarat uing teh ngaon atuh ngaranna teh tukang dagang ditarima mangga teu naon teh dibeli mangga teh dibali teu naon kitu kan asal ulah dijajakan we hungkul daganganana lamun dijajakan tukang dagangan teh daganganan geus pasti bakal diringkatkeun sukuna gitu. Ayeuna uing rek nanya ka manehna maneh kabita kan ku agama Islam katarik henteu ka agama uing. jujur lamun kudu ngomong ulah memang katarik Niat boga henteu asup agama Islam. ulah niat boga asup agama Islam tapi Naon tapi nak lamun kula geus asup agama Islam sanu rek ngajarkeun kula kudu diajar ka saha sedengkeun anjeun mah mungkin cicing di ieu tepi tempatan sedengkeun kaula oge mau bisa keluar ti ieu pi tempatan sebab kaula mangrupakeun raja. nah raja teh bisa ini Bisa nah kawasan raja teh keunakeun atuh kana kaalusan talin rek ini teh rek maok eta rek nyerang justru anjeun ini teh bakal menang ganjaran sabab anjeun hayang diajar jalma anu diajar dengekeun uing ngajarkeun ka maneh da uing mah geus bisa sedengkeun maneh mah hayang bisa beda ganjaranana lamun uing hiji ganjaranana da geus bisa uing mah ngabejaan ka maneh mah anu keukeuh ti keukeuh hayang diajar kana agama Islam hayang diajar ngaji hayang diajar salat teh 10 kali lipat ganjaranana gitu lamun uing 10 maneh mah 10 kali lipatna hebat kan hebat iraha teh diarahna jeung di mana disimpenna disimpena dina hate maneh dicatatkeun ku para malaikat maneh nu apal ayeuna bulan puasa nah bulan puasa kumaha lamun bulan puasa umat Islam masuk ngalaksanakeun puasa campeng
30 poe berangna puasa ti mimiti subuh nepi ka keun waktu maghrib. Terus maneh teh urang Islam keteh Nya ibaratna nya sedengkeun eta ganjaran bulan puasa teh lain keur manusia tapi keur Allah khusus di bulan puasa mah. atuh urang teu boga ganjaran. Enggak sarua sebabna urang oge biasa ngan khusus puasa mah memang cenah cek para ustad cek para kiai memang kitu. Eta teh keur ka Allah. Keur Allah. Teuing bisi salah tanyakeun. Wing bisi salah yeuh. Sok anu komen bisi salah bulan puasa teh ganjaranna keur Allah tah keur urang kitu we nya. Hampura yeuh kanu salah yeuh. Bisi wing salah hampura bisa nampura. Lain nganyanyahoankeun kitu ieu mah. Jadi kumaha? Maneh teh urang Islam terus isuk-isuk sarua jeung batur puasa kulah keleh. Di tengah jalan maneh teh haus. Atuh boga mana ipis teh ya. Curang cileung geus we nginum ka. Bari jeung nginumna teh duwegan menang batur nu batur teh ningan ngalah da kala pagenya mah hanap. Maneh teh batal tah nya. Nya. Terus maneh teh papanggih deui jeung batur kulah keleh pura-pura. Batur itu batur ieu teh maneh milu puasa we sarua. Oh. Apa teu nyaho? Heeh. Moal anu nyaho. Iwal ti hate maneh anu nyaho mah. Yen aing teh puasa, batur mah puasa. Gitu. Jeung loba sunat-sunatna bulan puasa mah. Aya tarawehna, aya tadarusna, aya ituna, aya ieuna. Amal ibadah di bulan puasa mah ngamalkeun maca Qur'ana itu jeung ieuna teh berlipat-lipat. Cicing di masjid wae oge atuh dah. Bulan puasa mah wah ganjaranna gede pisan karanan. Ceuk saha teh? Cek ustad jeung kiai anu ngarti kana agama. Jadi uing minta diampura ka sakabehanana pang-pang makan komen bisa salah omongan uing yeuh. Nya, tong digogoreng, uing ge sarua diajar ngan pada hayang teu kuat we ieu mah. Itu urang pada diajar di dieu mah. Sok pangbejaankeun nu komen bisa salah omongan uing hampura, teh hampura lain uing jajagoanan uing bibisaanan ieu teh, pikiran teh. Henteu ampun paralun. Ngan pada saeutik-saeutik uing teh sok maca. Itu soknya kieu naon. Jadi indera kitu. Geus. Lamun maneh bener-bener katariku agama uling, sok maneh ulah sariwal hariwang diajarna di mana kitu jeung ieu. Uing tanggung jawab. Maneh asup Islam kulantaran karana uing diasupkeun anak uing, hartina uing oge sariap jeung ngajamin pikeun ilaing kabeh bisa lempang dina ajaran Islam. Carana uing nu rek ngajarkeun ka anjeun kabeh. Wah, tah ieu nu tanggung jawab mah ieu. Kaula pangheulana di nagara batuk weruh anu rek asup Islam. Hade. Kaula oge sarua sabab ngadenge bieu jelas-jelas ngadenge hadena manfaatna agama Islam. Ulah ge sarua. Antukna saistana kabeh. Dina waktu harita ikrar arek asup agama Islam. Kacita pisan bungahna keur sakamileung dina waktu harita. Sabab jelas-jelas ilmu manehna bakal manfaat. Sanajan ilmu satitik cek ciparibasana cek sikamileung, tapi lamun manehna ngamanfaatkeun mah kajenting saeutik oge bakal ngagoloncor nepi ka paeh ilmu manehna moal suda. Ilmu manehna bakal manfaat dipake ku jalma-jalma anu geus pernah diajarkeun ku sikamileung. Sikamileung namprakeun deungeun kalu nandakeun syukur kana Maha Agung Allah Azza wa Jalla. Sikamileung ayeuna boga amunisi anyar. Sanajan raja tetap murid, tapi lain murid dina ilmu kanuragan, tapi murid dina urusan agama. Tauhid jeung sajabahna. Antukna geus teu ngaisukeun deui. Alat-alat pikeun nyunatan di dinya geus disiapkeun ku sikamileung.
Kebenaran di daerah dinya oge memang loba tabib dipanggil tabib hiji-hiji ku si Kamil. Kurang leuwih tabib teh ti nagara teh anu ka panggil aya 20 urangna tabib. Si Kamileung harita nu nangtung pok ngomong ka tabib. Para tabib sakabehna euy. Anjeun tangtu lain agama Islam. Dan Saha di antara anjeun anu rek asup agama Islam para tabib? abeugeun asup. Ngomongkeun sakabehna oge arek asup. Lamun anjeun rek asup, ulah rek ngomong ka raja supaya hirup anjeun dijamin selama anjeun hirup di alam dunia. Raja harita ungut-ungutan. Sabab jasa anjeun teh bakal guna. Setiap aya nu rek asup Islam kudu disunatan teh ku anjeun. Setiap daerah, setiap tempat, setiap kadipaten. Satungtung hirup anjeun bakal ngucur amal ibadah anjeun teh. Lantaran geus ngasup-ngasupkeun ngabantu ku cara nyunatan. Anu tangtuna make sholawat, make babacaan itu jeung ieuna engke kukula dibere. Pokona mah insyaallah raja urang ayeuna di dieu Gusti Prabu Sapujagat bakal ngajamin kana hirup anjeun sanajan teu loba. Setuju? Setuju. Tapi ajaran agama Islam teh keur diajarna memang berat. Salat sanajan 5 menit jarang jalma nu ngalakukeun. Kunaon ieu teh nu tara ngalakukeun? Memang kitu gogodana kapan cekuli tadi aya setan. Mantak sagala rupa ge kudu aya ilmuna. Rek sare aya ilmuna, rek salat ge aya ilmuna. Supaya naon? Supaya giat, supaya teu kaganggu itu jeung ieuna. Naon ilmuna? Ilmu namanya meureunan giat weh. Maksakeun ilmuna mah. Sagala rupa ge kudu maksakeun. Lamun maneh rek nanggung emas berat ka cida. Nah emas rek dipikeun we di jalan. Moal rek dibawa we. Artina naon? Maksakeun pan. Nya maksakeun. Salat ge kitu. Ayeuna teh urang teh kapanan geus puguh loba dosa itu jeung ieuna ngaran-ngaran manusia mah teu luput tina dosa. Dosa wae da meureunan heueuh, urang teh lain setan. Sedengkeun meureun lamun alus wae da lain malaikat geus tangtu urang teh. Tempatna salah jeung dosa kitu nya. Tapi sagala rupana urang teh bisa ditobatan itu jeung ieuna. Ayeuna mah geus puguh maneh ayeuna geus sarariap asup Islam ka asup tukang nyunatan oge asup Islam. Rak dimimiti detik ayeuna kula bakal nyunatan ka maraneh sakabeh ka asup raja ayeuna. Ngan lamun karasa liat wayahna kudu make palu ya. Waduh, atuh meureun jadi dicobek ieu mah. Oh, tenang we ditarik-tarik hungku ku palu siapkeun we talenan kitu. Meh babari pang-pang nama da digesel-gesel mah ya. Oh mah pesona nu geus karatan mah geus cilaka. Waduh. Rada berat temen kieu mah. Piraku beur da suku diteuk-teuk teu naon. Suku, tapi kan ieu mah alat-alat nu lainna deui pan. Geus we nama kitu. Ayeuna mah siapkeun diri masing-masing kabeh maca sholawat sok. Kumaha teh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sok. Kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh kitu we sok kabeh we kitu. Eta kabeh paragi naon teh? Pokona paragi kasalamatan we geus sholawat mah geus. Kitu. Insyaallah urang suka-sukan we jaga yaumul akhir bakal dibere syafaat ku Allah. Bakal dibere syafaat ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugan we jadi urang teh golongan anjeunna kitu. Oh, gitu. Nya kitu we. Sok. Dimimitian ayeuna masuk ngajajar kabeh di ditu tuh ngajajar. Da malila ieu. Sakolebat paling oge. Sok lalaanan teh kabeh kolor. Waduh. Meureunan
Ngelaan kolor hungkul we di dieu. Tangke dilaan mah ditu dekat dina kamar masing-masing. Tapi awas maneh teh lain ge ieu. Lain gaya ieu lain. Sok tenang we. Pala mitra kaum dangu sadayana. Antukna Raja sapu jagat katut konco-koncona di eta istana. Anu kagabung anu kagolong di eta istana. Dimimiti pangkat anu rendah nepi ka pangkat anu pangluhurna nyaeta raja. Istrenan asup Islam ku si Kamileung anu siap jeung ngajarkeunana. Prabu sapu jagat sanggeus ngarasa dirina yen ayeuna asup Islam. Lantaran si Kamileung nyebutkeunana kudu sujud syukur lantaran manehanana ayeuna geus leupas tina bangbalu. Ayeuna manehanana kudu mimiti ti nol deui hirup anyar kasebut. Ngadaladah ngajaladah atanapi ngabaladah jalan pikeun nuju kana kasalamatan di yaumul akhir tangtuna. Sebab naon anu dilakukeun di alam dunia bakal tepi tur tembus ka amal akhir kabawa paeh ku urang. Amal hade kabawa hade kabawa paeh, amal goreng sumawona. Sagala amal perbuatan urang teh bakal kabawa engke kana waktuna urang geus paeh. Si Kamileung soson-soson ngajarkeun sakabeh para ponggawa kangjeng raja itu jeung ieu. Sirikna ngagemleng tipoe kapoena. Isuk-isuk berang peuting jeung iraha wae si Kamileung memang bener-bener tanggung jawab dina sagala rupana. Urang leuwih si Kamileung aya kana sabulana cicing di nagara sapu jagat. Sanajan can jago, sanajan can pinter, tapi geus apal mana anu pinter, mana anu belet jeung si Kamileung. Anu pinter ku si Kamileung ditunjuk lamun temah disebutkeun ustadnya disebut ustad lah. Sebab memang ajaran-ajaran si Kamileung nerap. Senopati nu katingali gagah ayeuna geus boga ilmu. Lain kur ilmu kadugalan anu hebat, tapi oge ilmu agama anu cukup. Sabulan diajar diajar ilmu agama tangtu teh cukup. Ngan si Kamileung oge nuliskeun dina lontar. Kudu kieu, kudu itu, kudu kieu, kudu ieu jampe naon, ieu doa naon. Si Kamileung oge terus macakeun ayat-ayat Quran. Ditetek ti nolna. Bari jeung rada puyeng oge keur si Kamileung ngajarkeun kolot kawas kieu mah da memang keur mah anyar pinangih ngenalkeun agama Islam. Tapi ku dileukeunan mah si Kamileung jeung kasabaran nu antukna sararea ari pinter mah henteu, tapi bisa jeung cukup mah. Ngarti maranehanana. Antukna si Kamileung oge marentahkeun ka raja supaya pangyieunkeun masigit anu hebat, masigit anu mentereng. Lantaran cenah ceuk si Kamileung ayana di tengah kota. Eta masigit teh bisa disebutkeun masigit unggulan lah ibaratna. Dianjurkeun ku si Kamileung setiap kadipaten, setiap warga, setiap itu jeung ieu teh masing-masing kudu boga masigit. Raja teu hararese. Si Kamileung anu dianggap guru we, guru spiritual di dinya. Eueuh hiji oge anu daek ngabantah ka si Kamileung keur mah ilmu si Kamileung anu memang luhung. Cemar ku panalarna, sugih ku pangartina. Sagala kahayang si Kamileung anu alus tangtuna. Nyeun masjid tangtu jang ibadah. Kacida pisan mulyana keur si Kamileung. Sagala rupa diturutkeun ku raja. Nepikakeun akhirna masjid salama si Kamileung ayeuna geus aya kana 3 bulan. Anu teu incah balilahan ti eta nagara. Si Kamileung geus naon teh ngaranna teh geus nawarkeun sagala rupana. Si Kamileung ge nu antukna ngarasa bagja, ngarasa bunga. Sabab saban sore, saban isuk, saban beurang, barudak santri di masjid-masjid anu dibere tugas tangtuna ku si Kamileung ti salasa urang para ponggawa anu geus katingali
taram-taram teh daek teu daek kudu ngaburuk. Salian ngamankeun daerah teh oge para penggawa anu geus bisa ngawakilan si Kamileung turun pikeun ngawuruk jalma-jalma anu teu bisa barudak leutik dimimiti digemlengna. Awewe jeung lalaki kabeh ayeuna mah geus ararasup agama Islam sawareh mah. Urang lemur pelosok-pelosok oge memang diapikan. Dibere masukan, dibere caritaan-caritaan, diterangkeun yen Islam teh kieu jeung kituna. Para penggawa tangtun anu pinter dina masalah ngomong eta oge teu leupas tina ajaran si Kamileung. Antukna si Kamileung aya di eta tempat teh kurang lebih karena 7 bulan. Selama 7 bulan si Kamileung teu kaluar ti eta istana. Iwalti maksudna teu kaluar ti eta nagara. Ukurilingan we sigah nu boga nagara. Salma jalma nu ningali ka si Kamileung harita nu ajrih nakeranan. Si Kamileung sanajan ngomongna kasar, sanajan ngomongna pabaliut itu jeung ieuna. Kaos tukang dongengna we. Tapi tetela si Kamileung teh dihargaan lain kurahayatna tapi raja ka si Kamileung oge nepi ka ajrih nakeranan. Sabab si Kamileung teh memang guru spiritual, nanti guru spiritual maranehanana. Anggap we meureunan dirinya mah pandita lah anggapna gitu zaman hari. Para mitra kaum dangu sadayana. Kacaturkeun di nagara Jatikameling anu memang geus lila pisan teu kasebut. Jatikameling anu ditinggalkeun ku para gegedena, ditinggalkeun ku raja ku ratuna nyatana Nyimas Dewi Keningan. Ditinggalkeun ku sesepuh utamana nyaetana si Kamileung anu tinggal di dinya ku rubah eot. Ki Maktapura anu ngaganti ngawakilan Nyimas Dewi Keningan. Jabang Aruna oge Bajul Pataru. Paheuyeut-heuyeuh leungeun jeung rahayatna paantai-antai tangan. Eueuh pacogaregan itu jeung ieuna. Estru Jatikameling teh kasebutkeun nagara anu ayem tentrem gemah ripah no Cinawi. Nagara anu subur beunghar. Pepelakan itu jeung ieuna jadi. Salama ditinggalkeun kudu jadi rajana. Ayeuna Dewi Keningan teh geus aya kana 3 tauna teu balik-balik ka nagara. Sararea ngarasa resah, sararea ngarasa bingung komodi nu jadi inungna. Anak eueuh bapana oge eueuh. Si Kamileung nepi ka kiwari encan muncul teuing ka mana ayana. Teu nyaho si Kamileung teh aya di hiji nagara anu keur ngawarah para raja. Ngan pet dina hiji waktu para mitra. Nyimas Diahlopa. Nyimas Diahlopa pamajikan si Kamileung anu ngarasa sepi kasepian eueuh anak eueuh jadi salaki anu geus tila pisan. Init ninggalkeun nagara. Pikeun ngaping nu jadi anakna. Ratu ti nagara Jatikameling nyatana Nyimas Dewi Keningan. Sarua geus tilana anak jeung bapa teu muncul-muncul ka nagara. Teuing di mana ayana. Ngajadikeun Diahlopa teh kacida pisan sepina. Dina hiji waktu pok nanya harita. Diahlopa ngobrol ka Ki Maktapura, Ki Jabang Aruna, Bajul Pataru. Diahlopa anu memang ngabogaan aji kasakten anu hebat. Teu hebat jeung nu jadi ratu, teu hebat jeung nu jadi salaki na. Ngan pedah memang lamun dibandingkeun jeung nu jadi salaki na mah jauh tanah ka langit. Tapi lamun dibandingkeun jeung Ki Maktapura mah nya tangtuna we Diahlopa teh kasebutkeun hiji awewe anu gagah sakti. Pok Diahlopa harita anu diuk dina kursi agungna. Netep seukeut ka Ki Maktapura, ka Ki Jabang Aruna, Bajul Pataru oge para mantri nu aya di eta karaton. Ku pertanyaan anu katinya kare ningali sedih nakeranan. Kakang Maktapura. Kaula nun Gusti Ratu. Kurang leuwih hampir 3 tahun salaki kuli. Salaki kula anu memang init ieu nagara.
ninggalkeun negara ngaping nu jadi anak ulat deui keningan kabar jeung beritana. Ampun Gusti, nah salira nyuhunkeun jisim abdi Jabang Aruna atanapi Yai Bajul Pataru kanggo milari Tuang Putra. Kula ge bingung lamun anjeun tiluan init ieu nagara usaha. Sumuhun Gusti, jisim abdi ngamaklum kana kasedih ati salira ieu mah pami we katampi abdi masihan syarat. Salah sahiji na diantawis abdi nu ieu tiluan mangga salira pilih bade jisim abdi bade Yai Jabang Aruna oge Yai Bajul Pataru pikeun angkat milari Tuang Putra